Bismillahirrahmanirrahim. La tataraqub urugul agyari tahulu bainahu wa baina syuhudil maula wal huduru ma'u baina zalika yaqta'an wujudi muraqabatil lahu bima huwa muqimakafi. Ulang adago kana kosong hate dina kecenderungan kamahun sabab eta bakal megatkeun kana muraqabah ngadegkeun nama urang ka Allah. Di antarana penghalang antara urang jeung Allah teh nyaeta condongna hate kasalian ti Allah. Aya kahaya aya tujuan kasalian ti Allah. Aya kacinta aya karesep kasalian ti Allah. Nah, maka karesep kasalian di Allah atawa sering kurang dibahasakeun hubud dunya eta teh penghalang antara urang jeung Allah. Tahulu bainahu wa baina syuhudil maula wal huduru ma'u baina dzalik. Ayatna kacintaan urang kasalian di Allah eta teh ngajadikeun penghalang bisa nganyaksikeun urang ka Allah. Bisana urang ngarasakeun kehadiran urang, kehadiran Allah dina kahirupan urang. Sehingga daya di jalan supaya urang bisa ngarasakeun kehadiran Allah dina kahirupan urang, bisa nyaksikeun kana sifat-sifatna Allah, bisa nyaksikeun kana af'alna Allah, kecuali urang ngosongkeun hate dina kacondongan kana dunya. Jadi lamun urang hate terus masih aya karesep kana dunya, kana harta, kana pangkat, kana pujian, kana penghargaan, hayangan dihormati. Taya teh penghalang-penghalang urang sehingga urang teu bisa nyaksikeun kana maha agungna Allah. Teu bisa nyaksikeun kana maha hebatna Allah. Teu bisa nyaksikeun kana sifatna, kudratna, iradatna, ilmuna, hayatna. Moal bisa nyaksikeun. Teu beda pas urang aya tembok dina hareupeun urang. Urang moal bisa ningali naon nu aya di tukangan tembok, kecuali tembok eta dileungitkeun heula. Mun ieu mah bahasa ieu tah hijab, penghalang. Jadi penghalangna diawaskeun heula. Karek we bisa manggikeun kana maha agungna Allah teh cenah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha nyaha kasih sayangna Allah kamari dina hikmah kamari dijelas. Ngan moal bisa karasa eta teh lamun mah hate urang masih pinuh ku kahayang, masih pinuh ku karesep salian di Allah. Moal kapan ngan dina hikmah ieu dibejaan la tataraqab burugul agyar
ulah ngadago kana bersina hate dina kacotongan kana dunya sehingga ngalemahkeun urang dina ngalaksanakeun amal. Urang teh ieu teh salat teh geus ngawirid, geus tahajud. Bahkan parentah guru teh kurang teh geus dilaksanakeun. Saur guru teh laksanakeun supaya hate teh kudu geus urang teh dilaksanakeun. Nah geuninganan hate teh masih kene kotor. Masih kene resep kana dunya. Masih pinu kukayang kana dunya. Tah ayana kasus seperti ieu entong jadi persoalan. Sok we laksanakeun naon kudu dilaksanakeun. Sok we gawean perkara kudu digawean tanpa memperdulikeun hate urang masih kena condong kana dunya. Sabab ieu teh sesuatu memang aya kasus jelema anu memang manehna jigana urang mah eureun tahajud teh eureun wirid teh naon tuh angger hate teh ning kieu wae teu roba-roba. Angger risau kene hate, angger hate teh galau kene, angger hate teh nyeri kene, angger masih kene aya kacinta kana dunya. Sehingga ku berpikirna seperti itu, lepaslah tina amal-amal geus dilakukeun ku manehna. Jika nama orang teu dikereshakeun ku Allah jadi jelema anu hatena bersih. Da ieu teh ngaji teh geus urang salat teh geus anggerna hate teh teu robah-robah kieu wae. Nah, maka jadi cek musnif la tatarok urubul ajal. Ulang umat tu sok nya waktuna salat manya salat, waktuna urang boga amalna amalkeun tanpa memperdulikan karena suasana hati. Mun dina ngaji mah teu kudu nungguan kana sepana ngaji. Kira maneh mulai ngaji angke lamun kira-kira urang geus diber sepana ngaji. Sok coba sering ngaji si kumaha ngaji pikirna sok kana ngaji. Saya teh angger ngaji mah jarang anu hayang, jarang anu bukteun ngaji. Jaratu maneh daek kana salat dua salat tadi kewel mun hatena geus hayang, anu hatena geus teu hayang. Korea teu purun. Tamakala mun urang memperdulikeun suasana hate dina ngalaksanakeun amal-amal Allah, ieu urang moal bisa amal pikir. Lamun dina sodako mah kewe urang mah sodako teh mun kira-kira geus bisa ikhlas. Ayana macan bisa ikhlasna sehingga teu sodakona teh. Tahu lagi sok we urang mah sodako ke anak pun masalah ikhlas teu ikhlas itu ke berjalan latihan. Jadi lamun kana ibadah mah tong nungguan kana hayang, tong nungguan kana teu purun. Tok nepi ka ayeuna urang ngalaksanakeun salat, iras di salat teu purun. Iras di urang kana salat hayang. Dan ninggang salat teh hoream deui, hoream deui. Bener teh. Lamun kana ngaji ira urang coba hayang kana ngaji. Jarang eta teh digeus hayang teh telpon mah hoream. Kalau misalnya orang ngadago karena condongna hate karena hayang ibadah, kewe orang ibadah kalau kira-kira hayang atau mau ibadah ibadah. Kakek diharap aya jelema-jelema anu soleh hari ibadah mah dengan dago karena kahartina ku akal jeung katalina ku hate. Ibadah hari ibadah mah
ulah memperdulikan karena suasana pikiran jeung rasa. Sabab lamun misalnya ibadah ngadago karena suasana hati jeung pikiran teralus, ieu urang aya masana moal ibadah. Mana ke salat lain tayang salat rudet umpama pikiran. Kela salat teh pikiran urang geus rada teu rudet. Mun maneh can ibadah kana we lain teh hayang ke hate karo sedih urang teh keras siksa terlobakan nyeri ya hati teh kapan kira-kira hatena rada tenang lah seutikeun ibadah teh. Nah eta lamun urang ngadago kana eta maka moal terlaksana ibadah teh kumatu rek terhayang rek teu hayang sok we waktuna ngalaksanakeun parantos ngalaksanakeun wirid walaupun orang tu wirid acan aya perubahan dina hate orang sok terus laksanakeun. Kege ku istiqomah urang insya Allah pada waktu nama ketika Allah ngerasakeun kege bakal dipersiapkan bakal dibere ketenangan dina ibadah katentraman dina ibadah. Kan diantara ciri ditarimana amal itu urang yang hafal urang salat urang diterima teh nya puasa urang karimatnya jadi urang maca Quran sakabeh amal urang diterima teh nya aya cirina urang bisa nganyaurkeun bahwa amal urang diterima jeung teu diterima. Cirina teh urang teh ngarasa betah, ngarasa tenang, ngarasa nyaman dina eta ibadah. Lamun urang salat teh nyaman teh karasana teh tenang teh adem kana teh eta teh ciri bahwa amal urang teh ditarima. Urang dina ngaji teh ngarasakeun tenang teh nikmat teh ngaji. Eta teh ngajadikeun ciri bahwa amal urang teh ditarima. Kan biasa we dina salat mah yang guru gustu teu betah dina salat teh. Dina ngaji teu betah, dina wirid teu betah dina. Misalnya buka wiridan sholawat 100 atau istighfar 100 nah berumur teu menikmati setiap kata-kata keluar mata itu bisa dinikmati. Nah namun misalnya orang ketika maca sholawat ya kan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikmati setiap alamna teh dan teh ciri ditarik. Urang ada istighfar teh astagfirullahaladzim menikmati tenang teh adem tenang pikiran teh hiji tanda bahwa amal urang teh ditarima. Dan biasana mah murid kan yang enggak berangkat astagfirullah si hate teh naon teh hate teh hayang buru-buru beres dina ibadah teh. Eta teh hiji tanda teh ngan lamun ditarima mah urang teh ketika ngalaksanakeun ibadah teh ngarasa tenang, ngarasa tentram, ngarasa damai dengan ngalaksanakeun ibadah. La tatarokkob qulubul adal ulang ngadago kana kosongna hate dina kacondongan kana dunya sehingga ngeureunkeun urang dina ngadeukeun diri urang ka Allah. Oke, terus lakukan kerjaya. Namun misalnya dulu orang boga guru teh aya kita anak ieu perkara sok laksana. Oke, lambat laun ge urang bakal bisa ngarasakeun kana naon dirasakeun ku urang.
secara KTP-an mah KTP-an, secara kacepetan mah kacepetan. Entah lamun misalna aya hiji amalan anu amalan eta teh diinstruksieun atau diberekeun ku urang diamalkeun, jeung urang ngamal ke hiji amalan memang lain ti guru atau urang tinggal atau tinggal itu perbedaannya jauh. Namun misalnya ngamalkeun anu diparintakeun ku guru ya, saya urang boga guru ya. Urang esok bacanya ieu kudu diamalkeun. Yang nu hiji deui sarua da amalan teh misalnya nu hiji sholawat. Tapi ti guruna nu hiji deui sholawat tapi lain ti guru. Mainan nyokotna ti Google misalnya teh. Diamalkeun bareng setarna teh. Itu nu paling tere itu anu ti guru. Boga guru. Bahkan perbedaan ge lamun nu pamere ti guru mah misalna mana ngamalkeun hiji anu teu berguna itu dalam jangka 3 tahun misalnya beunang. Tah anu ti Google mah 30 tahun 30 tahun ke belum beunang. Lamun aya bahasa kudu boga guru teh. Oh tapi kan amalanna sarua. Nya, amalanna mah sarua ngan cuma anu ti guru mah aya lebihna. Nu lebihna teh di antara mana ngalaksanakeun parentah Allah, di sisi lain mana oge ngalaksanakeun parentah guruna. Aya uji mah mungkin mana tinggal parentah Allah geus tanpa aya perintah. Jeung eueuh kacepretanana di handap. Dak lamun misalna orang boga guru, misalnya ya boga guru rohani, tapi guru rohani teh seberapa mah? Esa dipanggilkeunana secara deteksi SK deteksina dapat bina kalakuan luar ge sok rada SK deteksi. Misalnya aya guru urang ya mana geus yakin kana rezeki geus bisa ikhlas bisa pasrah geus ieu lah kitu. Dulu mainan teh mere amalan ka urang teh diamalkeun. Tah teh kayakinan kairasan nu dikuasai ku urang teh urang bakal kakuasai. Barokahna. Tak lamun misalnya di pasantren mau urang ngaji di pasantren. Itu aya bahasana teh lain yang sauku ngaji. Kadang aya bahasana teh nu ngaran teh ka guru teh. Geus semacam ngalap barokah eta. Takdim. Mata aya aturan aya jiga nu kieu jiga nu teh bahasana jiga nu eueuh tapi mah pisana aya. Jika anu bertolak belakang, jika anu aneh, tapi emang nyata gitu. Contoh ayat gitu loh mah, mana anak ngalaksanakan ibadah, waduh terus mana fardu sunnah macam kurang saja balat. Kan cuma mana anak itu di bawah bimbingan guru. Kita mana temu guru. Anu hiji deui mana anak ibadah tempat kumpul. Ngan cuma gawe nate ngahidmat kalau jadi guru nate ngahidmat we mencek guru nate jang tasapu ya iya terus saya tuturkeun we pada guru teh da ieu anu cepet nepi ka alam nate jelema nu tadi tah nu boga guru walaupun dina ibadah masalah. Nah gede kitu tadi teh ayana cepretan ayana non teh sinar teh beunang anu tadi teh anu turkeun guru. Maka lobana pisah aya jelema ngamun barat laut teh di gunung ngaji gencar namun we mana teh. Terus mana balik. Lu mama ada aku ngaji gencar karena mama geus balik
bahasa batin, nah itu luar biasa. Ini bisa itu sabab tadi teh kacepetan di pasantren abdi geus tadi di Tasik seperti itu. Aya jelema saminggu di masa Sabtu ngumpul. Geus balik jadi we eta. Aya jelema memang pasantren abdi tuh pieu kan cuma teu muka tempat ieu. Iya tambahan unggul ya tambahan. Dina non, dina kan la tata korok huruful abjad. Urang boga guru memang guru urang teh kayakinan geus kuat, ate-atena geus halus, misalna katawakan geus ieu. Geus urang mah tuturkeun we kumaha parekan. Ngan jelas mah parekan guru mah bisa kana kamaksiatan. Jadi kacepetan teh, kacepetan. Ini sabar, mau apa? 8 kurang. Hah? 8 kurang? 60. Kemudian dia berarti. Sok loba tak kiai di nyata kitu nya kiai. Abdi mah di pasantren teu ngaus. Pokoknya kan uang mobil ya kan ini menjadi kayaknya memang seperti itu bahkan dia juga di Subang tadi Subang mana-mana cara mantan preman kasih mantan preman bahkan luar biasa nanti mana-mana sok nulis ilmu hitam bahal nanti jadi sok main perkumpulan kamu buka batu non tenaga dalam dan kubur latihan desina ngaji memang desina ngaji kita desina wilih dan desina ngaji paskarian ini pagawana teh kan macul we gitu kan kebersihan kalong we gitu we dididik kubur nanti dina macul balong urang putih turun itu berkalapar ayu dididik men semua nanti di pasantren zaman Allah dulu kalam cara hikmah mematahan nasihat padahal gurunya tidak diajarkan bahasa dan pasorok-sorok kita ya kalah kehebatan guru ranting seperti itu kita sok zaman baru 4 kan boga guru ranting cuma cara nanggap itu kurang yang interpretan masalah keyakinan kahilasan katawakan itu gitu tuturkeun nah tapi ieu teh kudu aya 2 poin hiji poin kahijina guruna kudu bener-bener guru rohani eta kudu kahijina kudu bener-bener guru rohani kaduana mun misalna aya muridnya kudu sungguh-sungguh eta 2 poin ieu teh kudu ditempuh sing manehna boga guru nalita teu diturut mah tetep moal jadi ayeuna sabalikna manehna ngaguru ka hiji guru totohan bebeangan hartana dibiapun tadi heka berarti kudu latihan rohani moal jadi dia jadi kudunana guruna emang kudu bener rohani kaduana si muridna kudu bener takdim maksimal yang misalnya jelema contohan menggunakan kayak guru mereka bener kudu nanti guru lain guru rohani kan hatena geus teu beres nyalain kalakan apinya ikus we guru cuma tuh supaya orang nganyapkeun bahwa jelema guru rohani sebenarnya kita gunteh lamun misalna urang geus boga tujuan urang teh hayang beneran hate Gusti ngadoa ka ya Allah abdi hayang boga hate anu ikhlas abdi hayang boga hate anu bersih ikhlas bener teh hayang teh bener pisan abdi teh aya tujuan iwat hayang ka Gusti ukur keke kualawe diangkot teh bakal diangkot
Ngan namun misalnya hatena teu aya tujuan karunya sok sanajan di dirina gurani moal kapanggih teh moal kapanggih. Ngan namun misalnya aya hiji jelema ngadokol ya Allah aku butuh guru rohani ngabuktian ka urang sok sanajan jauh itu bakal diangkutkeun ngan namun misalnya aya jelema memang hatena teu aya tujuan ka Allah sing deukeut oge tatanggana bakal moal kadeteksi atau gorohan moal kadeteksi mantak sok aneh lamun abdi naon teh ningali ke tempat ulama besar di muarana pokokmu kan kadang anu ieu mah teu kadeteksi nu lingkungan mah kadang sakapeung nya teu kabeh kitu kan nu dari ketemu ya sabab anu diamprokeun jeung guru rohani mah eta jelema-jelema memang hatena disayang ka Allah. Namun can aya kieu minimal jeung urang mah ieu we mesti abdi mah hayang bener hirup kitu we engke diamprokeun. Nah lamun teh tujuan kadinya mah mah aya kira-kira berkah buat duit boga mobil mah gede sing digeureuna guru rohani ge keur moal kadeteksi mah moal dianggap dan walau itu mau nganggap dulu ngan sok sanajan jauh ya ngan mana anak bukan tujuan hayang ka Allah bener-bener katingali kaikhlasan hayang kebenaran dirina engke bakal diampun bari urang ini anu nongkok paham ya. Jadi kesimpulanna jang urang hikmah ieu mah sebenarnya jang salut karena hijang urang mah dina hikmah jaya sampai paham dina ibadah tong nungguan hajat we tong nungguan ulun mun dina sedekah nungguan ikhlas lamun salat tong nungguan hate aja dewe ibadah teh lamun kira-kira saya bulan nungguan kitu bulan nungguan karena suasana hate memang dayakan mah pula hayang dahayang urung sok we sok kalian hati urang pajeulin kene keur salat teu wusu keur ngaji teu wusu salat poe salat nu aya basa salat teu wusu jadi teu salat ulah kitu sok we salat nah ini ngaji ge anu teu bener-bener ulah kitu sok ngaji ulah macam bener-bener nah mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.